Bismillahirrahmanirrahim. Persiapan camp fishing guys tuh. Rencana ke Bendungan Cipanas ya. Tuh bersama si Abah. Oke guys, kita lanjut ya. Nah, kalau mau ke Bendungan Sadawarna ke sini guys ya. Kalau kita mau tujuannya ke Bendungan Cipanas ya, kita lanjut lurus aja. Dari sini belok kanan ya guys, pertigaan Sanca ini. Pertigaan Sanca. Kiri ya guys ya, belok kiri ini ke arah Bendungan menuju SMP Negeri Congeang, SMP Negeri 2 Congeang kalau nggak salah. Kita istirahat dulu, belanja cacing dan kebutuhan lainnya ya. Lumut ada bagus tuh, serba ada di sini guys ya. Cacing susu ada, lumut ada, cacing merah ada. Tuh toko pancing Pak Udung ya, sebelum masuk ke jalan jalur Bendungan kita mampir dulu di sini. Lengkap guys ya, serba ada. Nah ini lukutnya bagus-bagus guys tuh. Lukutnya super mual gagal di Pak Udung mah tuh bararagus. Mudah-mudahan ada cintanya ya. Oke guys, belanja dulu. Tuh untuk cacing ini di sini cacing susu ada ya. Cacing merah, cacing susu ada lengkap di sini guys. Kita menggunakan cacing susu ya, karena cacing merah bawa dari rumah bekas kemarin. Sudah nyampe dermaga Ciuyah guys tuh. Airnya surut. Tuh. Baru datang guys. Baru nyampe. Babawaan kuat kesiganu ebel guys tuh. Aduh, ya mah. Tuh kurang ada gona tekang perahu guys. Kita gaskeun nyari spot guys lah. Tuh
gagah kia tukang parahuna ge guys tuh deh. Di warung saya teh. Oh, sini lengkap ada guys. Mancing. Berang teuing guys ya. Ini sekitaran jam 11. Berangkatnya berang teuing, terlalu siang berangkatnya. Spot arena kieu guys, spot. Spot buat kuntul tinggali guys, arenakeun. Rucuk semua guys. Tuh. Spotnya mantap. Weteh iya wetehnya. Tuh mantap guys, kayaknya di sini aja nih. Mantap spotnya guys. Nila loba di dia nila. Oh iya rada lengkopnya. Itu nebak teh angin. Ayo bah, kunyalan bah. Tah diurut parah mobil ngabaru. Mantap guys, sini nih hapak baru. Oh Rewe. Sore. Jalan salah bah. Oke kawan, kita bebersih dulu ya supaya arena enak. Nggak sama entong bertiang kamera.
Itu kabur hiji bahkan. Gagangan. Lawan bah. Lawan. Beres tuh guys. Sederhana aja lah. Susah nggak ada bambu. Bikin orang kayak lantoro. Weh obahnya. Lantoro bare badog nage. Aduh. Salah coplok deh guys. Baiklah. Oke kita lanjut tinggal pindah. Guys, orang merakan hela tuh. Terus beres tuh. Sederhana we lah seadanya. Terus beres. Cuman cacing, paeh guys. Aduh sawadah. Udah panas tadi. Tuh kontrol. Terus si abah ngamis si abah. Makan dulu makan. Sebelum ngalung kita makan dulu ya. Kopi udah ada tuh. Makan dulu makan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Oh. Juru heula bah. Tilu sok dua. Menang. Loh. Kurang harup aturan kalinya gigir teuing tarik. Tuh naik kan eta. Lempengkeun tuh kan itu tuh kan meh awi. Nah dia tarik saeutik apa berean. Tah di dinya tah. Simpan trek. Tah gitu bah. Ngasasatkeun. Sing lempeng atuh, sing ngagejerig. Kana nyangkat etana tah gitu. Sok daratang ka dieu daratang Karena lukut aya sagetrik ting lauk bodas mah. Nah cacing abah tadi aya sagetrik. Lauk bodas kayaknya. Lauk bodas mah di mana-mana aya we. Ayo. Perepes nama geus aya ieu teh. Karena cacing anu abah geus sabaraha kali gegetrukan. Sabah kana nuan aya cenah gudurukan teh. Iya kendurukan. Kalau deui tuh. Si abah disangkut guys. Abah disangkut Bodasnya. Inilah ini. Ih, badak aduh. Wah, ngait bah euy. Cing bah badak bah. Sair bah. Sair tadi dinya. Nila badot. Babon guys. Sair dinya buru. Ya. Babon guys, abah. Kembali guys. Wah, colok bae bah, masuk air. Muka deh, pedit. Sayur geus ada mangkok atuh da.
Walah kadang. Guys, Bro. lihat guys. Oh, ini ada 2 kilo guys, super babon guys. Mantap, Cacing. bendungan Cipanas mantap guys. Karena cacing burung guys. Wah, luar biasa guys ini. Mantap. Guys, kita lanjut. Aduh. Lanjut. Penglarisnya mantap guys. Pokoknya Penglaris pemuka mainnya mah. lawang. Bah, baru ada glauk teh bah, palingan tuh guys. 2 kilo ini ada guys, dibakar nanti malam. Mantap. Mantap guys, teu sia-sia ieu mah. Capek guyang kuriak teh guys. Mantap. Lanjut heula nya guys ya, urang cacingan heula lah. Aduh. Cacing beureum guys. Mantap. Cacing beureum. Guys. Aduh, icet deh guys. Mantap guys. Ku abah mah dudut teh ayo sih kadang euy. Oh, abahna turun guys langsung nemogana guys. Ayo bah cacingan deh bah. Cacing beureum gila. Iya dong. Oke, si abahna langsung guys. Wah, iya mah 2 kilo aya guys. Mantapnya. Cacingan deh bah. Ayo bah, cacingan deh bah. Cacing beureum bah. Cacing beureum aya bejana bah. Pas kemana kalau habis lah. Mana biar narik biar mana tadi ya. Iya. Iya. Wadah, boy. Wah. Kira ikan barik besar sekali. Iya dong. Te sia-sia bahnya, goyang ge bahnya. Wadah. Mantap bah. Wah, ini golongan apa ya? Pas lah bah. Cair teu asup kok bah. Anu eta jejer eta bah, nah eta tah. Anu eta tah. Ya. Eta nu eta, Ya. eta nu tengah eta golongan. Nu itu. Jadi mana nu ieu ya? Ya nu ieu ya. Duh, boleh Ya. Sok eta simpen. Eta golongan. Oh. Ada kena pancarkeun heula bah. Set. Tah, ada ieu. Sok abah kadiekeun. Tah, gitu. Beureum. Sok golongan bereskeun. Sok golongan. Lain. Iya. Abah. Itu dikepake golongan itu. Cacing guys. Mantap guys. Penglaris aja 2 kilo bah. Udah Kalau kedobak we teh. 2 kilo aja bah. Mun ku abah beli tarikna wah didudut ya nya. Eta hirupna cacingna teu. Hirupnya. Hirup. Langsung alungan deui hirup mah. Kurang hareup, golongan heula panokan. Tah sakitu heup. Ai ngalung sakitu tah sakitu. Tuh. Abah, awas badot deui bah. Ngait bieu teh teh. Tentu. Kenurna kakolong ke bae ka dieu lah. Sok tinggal golongan. Dan ke lep lah gitu. Angkat euy. Abah gaya penglaris teh guys. Euy, aduh. Joran abah. Ngalas dulu Kumaha bah amun geus disangut kudu sagede kitu abah Wah, bisa. iya. Wah. Lain geus buruhna ngalas dulu cenah ge. Di buruhan masuk teh. Mantap ya bah. Bakar nanti malam bah. Entong lebar. Loba dengan lahar mah. Bakar engke penting. Cacing berem. Tuh, disangut itu. Ujung geus tong nyopege fokus ka hareup weh.
Sok lung. Dot deh dot deh dot dot. Dot dot dot. Ininya dot dot dot. Udah mantep. Kilo setengah malah. Nah, nu abah nu ujung utek-utekan deui tah. Awas bah baradag bah hati-hati bah lauknya. Dodot dodot bah lauknya bah. Digawe teh teu sia-sia. Mantap tuh bah. Panglarisnya wakilo. Wakilo. Kalau panglarisnya wakilo guys. Bila purba bah pindah ka dieu nya. Nila sadawarna bah. Pindah. Naik sekarang ninggalin lauk kuliah dia udah gede nya. Kalau baradag gitu bah. Baradag itu bah. Makanya udah jero imah di lapak ihim teh imah. Lapak ihim. Sore jeung lapak ihim muter kieu imah enggak. Dot tuh ya bah, panglaris. Kilo sama bah. Nalukut lauk ser. Karena nalukut tah lo abis gaya nyangut bah tinggal mana bah. Nah abah ya kan deui. Mantap. Suka ada penting lebih baradagnya. Bener tuh. Pentingnya suka lebih baradag bah. Pasti. Jam 5 nyerang. Tah, akbar lah. Aku nama bah, ini baradag gue sakit tuh. Sakit. Bar. Makan lagi coy. Gua soi mah bah euy sigana teh euy. Badang Nah, palai nama lauk wah. Nah, menang nama belut euy. Tuh. Belut nu godangna guys. Buntung huluna ge. Buntung huluna. Wadot deui wae bah. Wih, gabus euy bah. Gabus euy badag. Wah, tamang tuh di bawah euy bah. aya. Tamang. Tamang tuh di bawah nya. Kapan dibikur? Dudunya gabus badag guys.
tamang ya Abah euy. Hah? Buku tamang. Gua tambangan. Di bawahnya tamangnya. Tadi kelibikan ku apa teh? Pohon mah tamang. Guys, gabus guys, ada leungeun euy mantap. Mantap, mantap, mantap. Belum ada pergerakan lagi. Guys, belum ada. Si Abah we ngadurukan. Aneuteun nya Bahnya carangnya. Mantap. Poin baru 2 ekor guys tuh. Dilapapun sama gabus. Mudah-mudahan ada strike malamnya guys. Parang na kayak gitu. Bah gitu kuduna teh jadi kuduna pikeun ka subuh ngelun mun bisa mah nu ieu bah. Badag. Heeh nu badag, tunggulna nu badag. Iba mah parang na kayak suka. Meh teu daek nyampeurkeun bagongnya Bahnya. Soalnya ieu mah rada baralah harieum gunung pisan guys. Soalnya tadi urut suku bagong ini ledeg pisan urut suku bagongna. Untuk ngadudurukan gitu teh rada nateun. Tah, tinggal lotok Bah, sorotan Bah ka ditu Bah. Mana sorot? Jauh sih Abah sorotnya. Coba sorot deket ya. Sorotan nah udah perasaan teh ningali mending kan. Deket kan atuh. Bisi bagong teh nyawa nyuruduk gitu kan nabo. Aku mau paling oke. Tinggal kira masih ya bagong mah. Sok coba kita lampu senter kenal ke ditu tuh. Coba ditu tuh senter kenal tuh. Oh. Itu dia nyantar, itu dia di luar, itu dia nyantar. Entong nangtung atuh diuk we. Tah itu kan geus nu leutik lampu leutikna. Nah, kolotrok. Teuing muning meureunna. Nya, Bah suara muning nya. Suara muning ngabring. Ya. Tapi udah teu ningali ieu muning, baelah masalah. Fokus we ngalaan badot teh. Tuh, ya kenceh ya dibarontongkeun dua guys. Can di ieu. Turukan hurung kene Bah. Hurungnya. Hurung wah. Abah lampu eta ningali lampu naon eta? Abah eta lampu naon alus kitu nyanterna ningali. Anjir, naon merekna? Wah, merekna alus lampu si Abah tinggal Bah. Senteran Bah guys. Mantap Bah lah boga lampu eta mah. Tuh, tuh bener Bah. Jadi aya nu gugulantungan teh kateh nu barodas teh katingali Abahnya. Oke eta mah heuy. Lanjut deh guys ya. Tuh. Tah. Ayo keluar beng udah. Tinggal. Waduh, di mana tadi? Kan pakai kadang-kadang gajian teh. Segoler-goler di dia tadi teh. Jadinya tadi keningali gue tak dulu. Oh, wah. Yang mana emang kacugak kemarin kalau sepatu.
Pan bersih itu menang bersih ada tadi karinyakeun teh. Terus aku channel ka dieu kabeh. Ini mana mana ada pohon ini. Tadi kolong eta aya eueuhnya. Bogosona heueuh anu. Bogosona kamarana heueuh. Sok gantian heuh tah eta cacingna kabaraya keur lama. Oh diadu. Terus saya angkat eta mah. Sok ka ditu keur angkat ka ditu keur. Tah bawana ka ditu. Oh, sangut euy. Wah, badag bah. Wah, nila bah. Wah, radot euy. Nah, pada radot ieu bah nila ieu. Aduh, mantap guys. Radot guys. Cacing. Meuli entah. Sahir kau. Cacing jang. Mungeun dicolok. Getekeun warna. Wah. Super lagi guys. Ini super lagi, ini malam-malam makan cacing, ini mantep nih. Guys, 11 jodoh 12 minggu tadi. Super babon. Berada kiau. Nila purba pindah ke Bendungan Cipanas guys, tingali. Ya. Wah gagal. Mantap. Aduh, pagujud guys. Riak pagujud guys. Sama lagi digunting guys. Gila purba. Bah pindah ka dieu bah. Tidak liur saya. Pagujud. Ayo bah bogo sogenya. Bogo soge bae asal nila. Nah, mantap. Asal nila purba we. Mantap guys, abah enak mah bisa ngalunga abah pakai baju bah, hareudang bah. Abah hareudang deh.
Haredang guys. Tah disanggut tuh abah. Balik atuh ari ieu teh cing rata. Murilit kieu deui. Nah, itu segala masa kita. Nah, heup. Kayaknya disanggut mah bos. Bah, kalem. Nilainya babon guys. Nilai coba. Bagi yang ingin mencobanya silahkan guys, datang saja ke Bendungan Cipanas guys. Untuk spotnya ini spot buto. Tuh abah disanggut ngesong nyawa pegeg. Sok teuneun pegeg mah keur naon da? Di ieu di beresan. Boga jejer dihareup kalau ka nyawa pegeg kayak. Di beresan ieu tegegna. Aduh. Geus sini ka hareup bararadak. Kagigir bakal pegeg belum ten tuh atuh mah. Simpan pegeg mah lah. Ya, lihat tuh peta dan nila bararadak itu guys. Aduh, gurih guys, ini dibakar teh guys. Tapi wararegen ayeuna mah guys ieu teh. Nyangu ge acan da tadi mau sangu guys dari teh. Nya bah wararegen nya bahnya. Arek mah darah. Warareg tuh si abah ge tawarannya. Jadi itu can dipasak guys, lauk mau makan dipasak sih karena wararegen. Paling besok mah siang sih karena ngabakar guys lah bari makan. Siang makan. Siang hari. Abah kan nyeruput naon bah eta bah. Isi gandungan. Waduh, enak manis teh. Teh manis. Teh manis bah. Teh manis seger. Asongan atau kali ke penonton. Minum dulu dong. Teh. Minum dulu. Teh manis ya. Kalau mau silakan. Datang aja. Datang aja. Ke spot ya. Buto ijo. Ada yang kokolotrakan. Efeknya naon bah, muning. Panas leuwas bah. Sok. Man, bisi hayang lauk nila, mana ka dieu datang ka buto, tah teh manis aya, rek ngaliwat aya. Kadi atuh kana kamera atuh. Tah, teh manis. Kadi tuh nih. Iya, maksudnya rada kadi. Tuh, ngebulkeun ieu man. Teh manis man tah. Maneh ulah. Kompor bae. Bae kompor aya ke banjur euy. Man bisi erek maneh nila barada ge 2 kiloan hiji, ka dieu we nyamperkeun ka buto. Ek dibakar. Tah, paman teh kadek teu. Maneh keur wawadukan atuh melian jejer atuh. Keur tunggul di imah tunggu man. Jejer teh keur patung, nya mending pake ngeuseup ya ka dieu ka buto Cipanas. Lauk-lauk baradag. Mantap ya bahnya. Mantap man, narikna ngeunaheun man. Spotna baradag kabeh karena Berhubung ini udah malam, sangutan rada-rada tidur dulu. Kayaknya mah mau dilanjut besok ya. Dan ini durasinya pasti kepanjangan guys. Kepanjangan durasinya. Jadi lanjut ke part 2 kayaknya ya guys ya. Ya bah, kumaha bah? Besok aja dilanjut lagi. Dilanjut besok bah. Iya, udah malam. Ada yang kolotak. biar tidur dulu. Muning abah tuh. Ada muning. Cek durukan cenah guys tuh. Kita tidur dulu guys ya. Pamit dulu ya guys ya. Bah pamit telanya bahnya. Ya, pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuh joran si abah tuh. Joran si abah di Samara Bogoso guys tuh. Gede lumayan lah. Si abah nama Tibra tuh. Iya kok jangan abah.
Aya nu ngagerubug tuh guys belah ditu berubug cuna sorotan euy. Buru cenah guys nyereuwas euy. Brrr cenah. Siapa mati bra tuh euy. Rada cing baru reading euy saeutik. Oh nu sepisan soalnya guys nya ge malam minggu ya teh. Disangut deh euy. Sangut-sangut guys euy.